Tos di mana nis? Ini sedih gitu. Tos dilanjut, udah ingin beas. Dibere teh. Tuh dibere. Padahal orang teh kapaksa udah ingin beas teh. Isuk-isuk can nyangu Nur, karunya kabarudak lalapar. Nis, mana pernah ngadenge teh kalimat ieu? Dulur sorangan cigah batur, batur cigah dulur sorangan. Yes. Jeung batur bisa jadi wawuh, jeung dulur bisa jadi musuh. What? Oh. Urang bisa nempo jelema anu tulus ka urang, di saat urang keur susah kieu. Kusabab lamun urang hirup senang, pasti kabeh nganggap dulur. Tapi lamun maneh di saat susah, hanya jelema-jelema tertentulah anu daek nulungan maneh. Wow. Jadi maneh paham teu nis? Heeh Nur, mah urang geus paham. Yes. Jadi kitu nis, lamun jelema ngarti kana kaayaan urang, anu daek nulung ka urang, karek pantes di aku dulur ku urang. Geus daripada maneh ayeuna ngemis-kemis, minjem beas ka dulur maneh bari jeung teu dibere. Mending indit jadi babu, kulit-kulit tandur. Menang-menang duit ke anak maneh. Indit. Nur, nganjuk beas, endog, minyak sakalian atuh jeung gasna. Mung, utang kamari oge can lunas, teu aku da kita mahan deui. Kalakah we ceramah nulungan mah henteu. Yeuh, salila urang hirup keneh di dunya mah, eudek urang ngalakukeun bener, eudek urang ngalakukeun salah. Tetep yeuh bakal digorengkeun jeung diomongkeun. Tong boroning urang jelema nu hirup, jelema nu geus paeh oge, tetep kahadean jeung kagorengan mah diomongkeun. Jeung jelema anu boga panyakit hate mah, sanajan urang ngalakukeun bener, sanajan urang teu ngalakukeun salah, tetep di mata manehana mah salah. Jadi nu boga panyakit hate mah hirupna moal tenang, moal senang, dah hirupna loba iri dengki ka batur, moal cager-cager, kecuali paeh RT baledageun. Dengekeun nya Nur, nyanis, beras raskin mah diperuntukkan buat orang miskin, buat orang yang tidak mampu. Si Nur geus siap acannya. Nur. Naonnya meni hahareosan. Hayu atuh geus siap paten RT. Meni isuk keneh, kewe atuh beurang, da moal beakeun. Iya aja wayah kieu teh ngaran tepat kaliwat jeung Cepitri. Kosen teu nyaho we Cepitri, pan Cepitri mah teu kabagean. Dereweng ke panggih mun teu ngawek-wek. Ela tuh, mau ke kakak. Meuli heula bubur Tempoh heula imah Cipitri muka teu. Ayo eueuh nutup da pantona oge. Ayo. Buru. Buru. Ayo. Ulu. Geus di marana isuk-isuk geus ngagarembol. Geus di imah Pak RT atuh. Emang geus naraon di imah RT? Geus nyokot beas. Areueuh ka era. What? Nah era naon aya euceuk? Nya era atuh ari HP iPhone, ari dandanan gaya, ari nyokot beas raskin. Maneh Nur, emas boga usaha, imah gedong, tapi hayang bantuan raskin. Dengekeun nya
Nur, Nyanis, beras raskin mah diperuntukkan buat orang miskin, buat orang yang tidak mampu. Ya kan baik atuh cek, da abi mah dibere. Nya atuh pasti dibere, da marareneh mah dulur RT, anu deket jeung RT. Dai urang mah teu dulur jeung RT, jauh jeung RT, tong boroning dibere, ditempo ge henteu. Ngaku usaha, imah gedong, tapi dahar aja beas raskin. Posting jalan-jalan, makan-makan di restoran, hari nu di dahar beas raskin. Nur, nis, isin atuh ah. Ayo anu ah, mau paling ngadikeun cepet mah. Aduh. Ingat ya Nur, Nyanis, ari gaya elit, ari rupa sulit, ngaku orang kaya, ari nu dina raskin. What? Awak ka era, sia awak ka era. Era. Dina raskin. Jeung anu bener mah nya eta minantu nu daek ngabantu, nu daek ngarawat mitoha, lamun minantuna daekeun, ridho jeung ikhlaseun tanpa dipaksa. Minantu mah teu wajib ngurus mitoha, nu wajib ngurus mitoha mah anak kandung sorangan, jeung darah daging sorangan, lain pamajikan atawa salaki ti anakna. Jeung ulah mentang-mentang ka minantu pedah geus kawin jeung anakna, kabeh tanggung jawab rumah tangga dibikeun kanu jadi minantu. Ingat, minantu ge sarua boga kolot. Jeung anu bener mah nya eta minantu nu daek ngabantu, nu daek ngarawat mitoha, lamun minantuna daekeun, ridho jeung ikhlaseun tanpa dipaksa. Ingat para mitoha, minantu mah lain anak kandung, tapi anu wajib ngurus mitoha jaga geus kolot tetep anak kandung sorangan. Bener teu? Baladadu. Terus kumaha cik sok carita. Cintaku berseri-seri kembali. Itu si Tati teh gimana? Peluk diriku, cintaku. Tati, terus di mana tuh? Ari maneh nenek urang mah geus ngedet jeung si Jaja Fernando. Wow. Tadi dengikeun cia, urang aya dek diomongkeun ka maneh. Diomongkeun naon atuh? Ari maneh kumaha bercinta jeung si Peri teh? Embung si Peri mah pemuda ripu. Nah, make jeung ripu, da cek urang mah keren. Dek teripuh kumaha, bobogohan ge ukur leumpang. Terus kumaha cik sok carita. Urang teh dibawa ulin ka warung sisi jalan. Nah ari maneh hayang dibawa ulin ka mana kitu? Atuh ngajak ulin teh ka kafe naik mobil. Ieu mah ulin oge dibawa asuk-asukan ka kebon. Maknya ye, lalaki mah udah kudu sesuai budget. Pantes dek dibawa ulin ka sisi warung, dibawa lempang ka sisi kebon ge. Da kana naon oge kumaha penampilan atuh ari maneh nenek. Emang ari maneh bobogohan aku mah kitu Tati. Alamah ya, urang mah lamun diajak ngedet ku si Jaja Fernando, urang mah dibawa ka supermarket, dititah jajan, naon we anu kebutuhan urang. Terus urang mah naik motor, apa teu? Motor Grand. Motor Grand Mercedes ieu. Beda, tapi Arabella mah ieu tingali penampilan oge modis, indis, jangkis, mah dibawa asuk-asukan ke kebon. Paling letik, tapi Arabella mah dibawa nari ka Taman Love. Apa teh Taman Love anu aya di gunung. Lain di sisi warung, ukur rendahan jeung bala-bala peot, jeung cimol. Tuh, tingali dibawa ke supermarket, tapi Arabella mah. Oh my god. Asaran ngobrol, pantes si parawan gede ini serada. Nur, suka nih sekarang mukul lalaki. Beli sabun. Tempo
si parawan gede jeung si jana secerangkat. Yeay. Jabanding urang mah balik bobogohan teh tara dipanggulikeun nanaon tapi nah ari maneh hayang dipanggulikeun naon kitu ku si Peri. Urang mah hayang natabak mun katel gede. Jadi endog nata spesial aya 2. Atuh eta mah kadaharan mini-mini martabak mah. Eta mah ieu bobogohan ala jadul. Harapati atuh Tati Arabella mah dipanggulikeun ge Pizza Hut, hamburger, acan minumanna ieu momoyo pokona mah ngeunah. Apa kabogoh urang mah ngaranna ge Peri, pemuda ribu. Pemuda ribu.